alus gitu iya orang ningali kerek ningali hayam alus kieu impor di mana ieu atuh urang ieu teh hayam teh mang mawa di Singapura hayam impor atuh ieu manusiana Kang cik urang ningali hayam hade teh impor dari mana teman eta teh hayam cik ngali ya tuh bayar rek ningali hungkul mah ya ngan kade wis ruksak hayam impor mah Sombong amat. cik urang tinggali heula digigir Luis kieu di depan cantik di tukang selebeu pokona mah ieu mah wa urang mah ieu wani 500 MO gitu bae atuh lah kewe lamun saya pangabutuh urang tawarkeun ka maneh heulah bae lah hayang mali jual mah urang balik heula yang Naon kakak kegeruan we lain emang duit mah keur pangabutuh. aya tuh jual we tadi si Edun wanian ieu kanu hayam ieu 500M sugona bener atuh manehanana rek meuli Wah, bener eta teh. Nah, atuh lain geburu-buru hayang susul ka ditu kumaha ngadenga 500M kitu mani atau kieu? geus we hayang hungkul jig geus pasti ieu mah bakal dibeli 500M Sombong amat. ieu mah jig we kusurangan rek maraban hayam heula Kan atuh hayam da bawa ka si Edung tawar jig cobaan maka bener dibeli eta mah Sombong amat. Mau jadi apa lu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam aya naon Umi Mang Edu, bener ieu hayam ditawar 500M ku Mang Edu. dari itu ada dijual kelatunya sekedeng tapi badannya nak kela acis ini di atasnya 500 Nah, 500 perak. Senang dak dibelina teh ieu teh senang 500 miliar. dangukeun pilna abi mah nabis teh 500 M Terus anu M na teh atuh naon maksudna? iya Umi 500 na hayangna ku abi cana M na antosan jelas kedak sama Umi heula tanu 500 na ku Umi terus dicana nah ieu M na ieu ember Nah, itu kan 500 perak. Keur naon ieu duit 500 perak? Keur ngerok. 500 ember. Beungeut sia hurung, beungeut sia bae merah. Anjay.